Wiradenta. Wiradenta Ya. gimana lah Kurang dia kalau teh. orang dia kumaha teh Bisi maneh teh nyaho ieu teh tempat teh kareh ka sapon ku nagara kaula nyaeta nagara ajar padal. ulah naon geus jauh lalampahan urang teh euy asa teh nempo wates abdi teh Ya moal dalin dirinya. ieu teh kalebet ka negara Ajar padal. dawala cilaka euy mangkani urang teh teu mawa paspor boa dipariksa Wayahna lamun lain warga negara ieu kudu komplit maneh surat-surat. Sabab naon? Bisi maneh nyelundupkeun barang-barang nu teu parugu. Barang-barang terlarang legal. Ngerti? dulu Kaula teh patih ieu. pati Ieu negara. Selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tidak bedang dipercaya. Cenah aya jelema karana kulunu ka ieu tempat. Ya kaula salaku pati sanajan loba para petugas hayang langsung mariksa jelema anu karana kulunu ka ieu tempat. Saha ngaran maneh aya? Silakan diperiksa. dibawa KTP boleh lagi pan ka susu Coba KTP diganti. lain dipoekeun ku sia keladihakan ai sugan teh opak Yuri tengah bantu naon-naon abdi teh kulan manawi teh ieu teh negara astina keneh ulah Naon? ieu teh negara astina Lain. Maneh warga astina. nuhun Ngaran maneh saha? Ngaran. abdi lah Ya. bejakeun ulah bohong nya Oh, sejelasnya. ngaran abdi teh ulah bohong nah ada sih mau ngomong wae ah jadi wae kasap eta Sidik sih kapal. ngaran abdi teh cepot lah Saha? cepot Taufik Hidayat Kita mau main bulu tangkis. juara bulu irung bulu tangkis gitu Kemana wes? juara badminah Ngaran teh cepot. cepot lah Ai tunjukkan. abdi dawala Dawala. dawala Dawala naon? dawala sutisna dawala sutisna Waduh, aja kemari. lain seri teh eta mah Dawala Sutisna. sumuhun Urang mana maneh? ai kawit mah teh di puncak mulia nya tah ieu kuncen Gunung Padang teh ieu nya saha we nu sohor geuning dituliskeun da abeh payuh Dek ka mana maneh? abdi teh kumawi ulan panuhun ulan di sana sengaja abdi teh asup ka negara ieu teh terang ulan Ya. abdi teh bade geugelis panon bade aya nu dipilarian bade aya nu ditaroskeun Kalengitan. Naon? abdi teh kaisalan murang kali Barangkali. Kalengitan budak. nuhun Bapakdi. Barangkali bapak. Sabaraha tahun maneh umur? aya 70 mah ulan Ai budak maneh? wah langkung ti 300 budak teh mun saluhureun urang heuh budak kaki aing nah sia teh ngomong ku batur ah Ngaranna? ngaranna teh Semar Abdurrahim Abdullah. Nong. Yang direbut. Semar ngaran bentukna kumaha? kuninga manuk penguin Apa? tah percis kitu leumpangna beda saudak sautik Urayut lagi gitu. ngan aya manuk mun aya pamatukan ieu mah depek Ngaranna Semar. Semar tah
sugatnya aing geus seuri kitu mah atuh mare beja Aya lalatan sudah kiating. aing ngomongna kumaha ngomongna teh sok make ngeguik nih aya anak dah amuradu amuing meureun heukeun bae atuh da sarua keneh henteu amuradu jeung amuing mah beda masih akan begitu patut beri lagi tuh mubadir ting Dari udara. numpang ke kita gitu numpang ke bulan lamun maneh hayang panggih jeung eta anu jadi bapak ngomong lah sabab raja kaula teh sajabana ti raja naon paranormal tukang norah Orang tukang negung. nu mawi abi teh kitu kulan kaula teu bisa ngajawab bakal bisa kejawab tapi yakin bakal ku raja kaula dijawabna Wacis raja. di mana-mana na percis kaula we naon kalengitan bensin dah barang udud kata tangkot teteng sapoe jeput tepangi naroskeun ka raja tuh kira di toko loba meuli jelas pan jelas mau hage lo begitu Nggak bodoh kan. ini teh hayang seuri aing we lo bodoh eta rebut haja aing alah ngambek teh si komeng alah Tapi wacis. nah komeng betul aing pelawak komeng melawin di mana aya jalan nu melengkung tak komeng mengkol eta mah jauh atuh teh goblok Udah jauh komennya. mengkol mah sayut engkol eta mah nah sia teh engkol mah bohong eko eta mah nah sia teh Lu bau. lain kemana karep mana teh ngomong teh udah nah yuk diantar ke raja kaula bager kasusah maneh Tulungan. kedah sabaraha di ngamplop kalah dibere maneh Itu mana bagur atuh. tah atuh sing loba we teh tanyana mah nyong sugana loba merena Pemberi duit kamu. teu pamri upami ieu mah upami naon upami kapenak pun bapa iya salira pada ini pasien sabaraha ku abdi gablek duit sabaraha sia teh na teu uninga naon itu sawah anu lega palih ditu usaha anu batur yuk urang gadekeun Dengan komisi. bisi ibu bisi teu percaya nyaahan deudehan welasan asihan Burukan TKW. malahan kurang pagawe tadi karaton teh bisi maneh rek digawe Kamu dengan jalan maripu makan. ayo tuh ya milaur urang teh iya di Astina naon gitu ribut wae ning perbut kakawasaan meuni dieu Hitung-hitung titirah. hitung-hitung titirah tak kitu euy Hitung-hitung titirah wes. Iya. Bukan daun mah itu. kaula yakin kaula lamun maneh nepi ka amprok jeung raja kaula bakal dipikanya maneh Kan ulah diomongan bungkul gitu mah. kade dipikanya padahal dijebak padahal keur wadah nya darah dipencit mun bisa mendewe kadagoan dia siliheur ka itu Ayah kasih. sieun urangnya teh Ayah kasih. kumaha nya teu naon kan ai manusia Wah. sa tunggu jagoan euy Atuh teh. pira Kita. Ayah jalan lu naon lah wayahna loba penjahat eta teh Lupa begal. aduh alutan di mana teh teuing tuh assalamualaikum waalaikumsalam wah Saiwan Agama ya mah. agama naon maneh Islam alah sami atuh punjana Jangan saya
leres agama Islam leres nuhun Terus ke cing lamun bener agama Islam maneh naon di dia ke soreang seberapa kilo aja 5 kilo mah tapi bener percaya nah sih jika gitu atau mau teu nyambung coba orang nggak ke dukun Islam pantas ayo mana agama naon Katolik pengen pakai keporok salib alah ampun sama itu sareng si monyong teh ieu pun adi agama naon sama katodea tong ngahina sia ka agama aing hei siapa halina ngaran kaula ya ngaran kaula bisiat poho deui aing teh abdi komo tidak dendam sanes Wiradenta tadi teh tateuing eta teuing heueuh Wiradenta ngaran aing Wiradenta ya urang nagara ieu ajar padang ya saparajane rajana raja kaula Prabu Wiramanik bejakeun ka raja sampean oh aku bejakeun aya nu nantang kitu aing ieu urang pada okop begalan pati adu kadijayaan jeung kaula hei anu diiket naon bejakeun ka dunungan sia nangkap itu ya da aing mah teu boga dunungan heuh saha we atuh aku ka dieu kitu aing aya perlu lain orang kalian dulungan aing dunungan sia jauh euy beda pamadeganana jeung aing didenge-denge tenang tang raja kula ya naon urusanana iya urusan kaula jeung manehna urang patutunggalan kitu adu telu ampar tiga eta teh nyarita teh bener teh iya naon pasualanna pokona aing hayang adu jajaten bejakeun euy ji kitu perlu diongkosan ku aing lain naon masalahna da urusan urang dieu make jeung perlu nyaho dengekeun we atuh tapi piluan jawara jika itu nu diiket tuh aduh kakak ngap jawab beda baju hideung jaro jeung nama nya mana jaro nya jaro naon jaro teu atuh garo atuh teh mah sok urang pada kebela pati bejakeun we ieu tong jeung raja kaula patihna heula patihna heula apa konduan di barang aku ora wani teh ngapakulanang bener iya saya abdi jeung ieu cucu bisa jadi itu teh dukun bisi mana cilaka kaulah jauhan barina ge pipilun ka urusan batur sore antep gimana-mana para saya aja jelema teh matak naon lamun repeh rapi hei dah nginjek bedog dia tunggu ngahalang lah tunggu hidup buah-buah misalkan tumbuhnya ayah nu nyicing Gusti numaha nyicing kan ada tumbuh siap baturnya lain tobat dek naon atuh teh siap baturnya dikelumpat ke mana lain dewek man datang ka dieu aya nu gelut wah tong ieun alisan hutang pati dibayar pati hutang ulang anjir ayo lain antepeun euy hayangnya hosya
Saya eta aing lieur goblok. Aduh. Sudah cepat. Wah, Iya, ya nak. cing. Nah, situ. Melong itu. Diro perang dari Dengar kana hulu angin aing. Heuh. Batu asnas hulu goblok. Harinya wasok sia. Sakali wang. Dor, Dek aing heula ka sia-sia heula ka aing. kumaha sia we? Sok tengel aing ku sia-sia. Seberapa kali ya wang? 5 kali. Oh karek opat ya sok. Ayo. Dengar, naon? Lamun hayang tarik, Heeh. ulah bari bunta. Sok sia teh naon sok. Tuh, asuluna euy. Sarka teuing. Anjing sia teh mun hese. Nah, sia teh dari bakal ewang. Heuh. Bener kuat ya jelema. Ampun jeung aing we. Ayah jangan boleh gitu ya kan? Lain kumaha karakterna teh teh kieu mah. Ampun. Kawas anak-anak mengacir. Kayak dulu gagah dia. Ayah jangan baru di dagelan. Nah, sia teh. Anjing sia setan. Nah, sia teh. Babaturan aing nepi ka barareuh beungeutna. Anjing. Kumaneh na bebeutkeun maneh. Ulah teu mungkin. Teu mungkin. Ayah jangan baru di dagelan. Jo iya mun itu degler jeung teh. Heuh. Woi, ya sakit kuy. Iya. Woi. Jangan Woi, ya sakit. Setan sia. Bibir aing dibodol euy. Tapi sakit. tidak dikenyang gua kaki. Sudah meniguluh bibir aing. Kitu kayak gitu. Tak gedong
ke mana-mana. Dah gendong ke mana-mana. Tak gendong ke mana. Mana? Alah amin ya rabbal alamin. Muga Gusti nang rayungan. Kemana-mana dengan mamawa budak we. Non. Kemana-mana dengan mamawa budak atuh. Oh nya kitu atuh da ieu budak teh aya ditinggalkeun di imah pasea wae jeung anak kucing. Bikeun ka indungna atuh. Hah? Bikeun ka indungna. Pan maot indungna teh. Na maot kunaon? Hah? Maot kunaon? Keur ngaramet ka bentar gelap. Ai budakna mah alus gomplok. Picantikeun eta budak bukna gomplok. Apa? Naon? Apa? Naon? Iya teh di mana mun di Syahor Jalmi apa? Tuh. Ieu teh di naon teh? Bojong Waru. Di Bapak Haji Saipudin. Bapak Haji Saipudin. Ari ai jalak harupa teh bulan mana apa? Eta belah kulon. Ulah, itu buka kulon ka kaler. Morokan. Ayeuna ujang ancerkeun kayaknya hayang dalan jobo lah apa? Engke mun aya versi. Eueuh ayeuna Ayeuna mah eueuh da ti puting. Kerbo. Kerbo aya deui. Persib. Ai Persib elehannya bahnya. Heeh. Elehan Persib teh jah. Pantes nama jadi tuan rumah mah atuh menang-menang 2 siki atunya mah. Atuh hiji ge Oh, lumayan. kahayang mah. Aya hese beureun kumaha? Da teu gampil men. Apa? Naon? Ujang pengulikeun baju apa? Heuh. Tiriseun atuh. Ah, boga duit di mana jang? Minta ke Pak Haji Asep Wahyu. Eta ka Haji Asep Wahyu atuh. Tadinya ke Papa Haji Adang bin Haji Ali kayaknya. Intinya mah pakaian wanita, pakaian pria. Nyungkeun atuh ka Haji Adang. Hayang lepis ujang mah. Duh meniku keke eta. Oke ka Pak Asep Wahyu nya. Ah, Jeung ka Pak Haji Umar urang minta. Eta teh bos lepis eta teh. oh. Eta teh, aya abah mah ieu kabawuhan loba aya anak teh di bajuan. Mun urang mah mang mentakeun atuh. Memintakeun abah. Heung ge tenang lah. Da mau burung masihan atuh. Mau burung mere. Abah, Naon? abah ujang hayang disunatan bah. Eta ka Padede atuh hayang disunatan mah. Ka Padede rumah sakit Cibaba tukang sunat. Apa abah wawu jeung Pak Dede pepatah tukang sunat bah. Oh, di rumah sakit Cibaba. Era atuh ku si Neng atos di gusaran si Neng mah. Oh, bukan teh. Ujang hayang di gusaran bah. Sia mah disunatan lain di gusaran. Da lalaki atuh. Keda Kangjeng Nabi Ibrahim ge yuswa 80 tahun langkung. Mana yang 100 tilu atau disunatan. Nah, ujang mah hayang budak keneh disunatanana. Arah naon? Kayak geus gede, Geus gede. geus umur 80 tahun. Apa abahna maot meureun. Oh, nita we ka batur. Ka batur atuh masak. Kata gesel-gesel kana awi. Yang penting mah buntung we atuh. Abah, naon sababna? Kata ai riwayatna Kangjeng Nabi Ibrahim ada 80 tahun langkung. Ai ayeuna barudak keneh disunatan teh. Naon sababna? Aduh eta nanyakeun budak nepi ka kitu. Abeh teh cager. Hayang apa meureun. Abah tere cager bah. Heeh. Kolot geus wae mah. Atuh kolot oge meureun sarua we tere cager mah asa diobatan. Is, ai budak keneh mah uduh keneh babari nyambung deui. Aduh. Ai geus kolot mah lila cager. Seperti umur ayeuna geus 40 tahun tuluy disunatan. Iya.
Minggu teh karek humapur teh uli nih ka jalan aya awewe ka tempo bujurna teh ngagitek jo pudeg-deg gue tuh renyah deui tetejang jadi hese cager secager da gede kahayang ya eta mah Komo lalajo dangdut begitu. kamu ningali kutang atawa meureunnan karek saminggu meureun tuluy lalajo dangdut aya awewe nu gutak kitek jo pelegang we pudeg-deg teh renyah deui wah ira cagerna ira dipakena atuh Oh, nasok dipake aing nu kitu mah. Is, eta ningali geus umur 30 tahun nyaho dipake naon, Bah? pokoknya nyaho yang keke ulah katutuluyan main bola main bola bisi ningali kutang si Nyimas Iya. Apa? naon Iya, ujang ayang disunatan, Bang. tenang lah ayo geus boga duit Da lain ku duit disunatan mah ku peso. apaan meureun aing teh kudu nitah baraji sunat teh kudu ka ahlina tuluy kudu mayar Atuh ku abah kereutna. teu becus Diajar atuh geus kolot kicu mun eueuh ka becus. Baingan sangsara wae maneh teh atuh, Bah. nah kakolot si eta mah bae ka gablak Ya banyak. Ari emak teh kemana, Bah? maot Ai mau teh naon? maot teh dicanak ku Allah kudu kagungan Oh, jadi aloh bogoheun ka emak. nah sia teh disajajarkeun jeung supir lain bogoheun dan nu kagunganana urukan Allah teh RW bisi itu Ari ayeuna atuh urang ka aloh atuh yeuh. naon Hayang panggih jeung emak. Allah mah teu kuku cicingna sia teh kabina-bina teuing ngomong teh bukan boga imah Allah teh teu dikulon Teu di kulon, di wetan, teu di wetan atuh di kidul, teu di kidul di kaler, teu di kaler di luhur, teu di luhur di handap. teu di handap Atuh nanaonan aloh teh kitu nya. ini ngaran teh sangsara kan Saya bingung anu neangan atuh. teu boga alamat si belegu Lain abang saru- bebenyit disajajarkeun jeung manusia dina kateranganana ge deuleu tong mikiran aing cenah sia mah Ka urang teh teh. moal nyaho pikiran mah makhluk aing we sararea teh urang mah urang mikiran reungit oge tuh batur bala leunghar Reungit. heueuh Apa eta aya nu cecok nu muru bagong lain? lain eta teh nu pasadeg-sadeg sadap bapada hayang dihareup heueuh Apa? naon Apa? naon naon cenah teh meuli calemeng Ujang hayang motor, Bah. nah sia teh meuni lahuta teuing kahayang teh gaya kos jelema beunghar we atuh sing sia teh hayang balon atuh udah budak kene baju geus teu kabeun Balon-balon ning bareco ge sok dipake ku Abah. naon teh Ditiup ku ujang ulah. kondom eta mah belegu kondom da eta nu nahan di mana wae atuh nu kondom na palang dada buku kapan Iya. Apa? naon Hayang motor, Bah. jeung ka kolot sia teh kudu geus gede ti 17 tahun ka luhur pek kudu boga si kudu boga SIM naon yang motor duit di mana aing Buru-buru Abah ngiridit, Abah. ngiridit uang muka di mana goblok sia teh Geus teu kuat meni maksa Abah. naon Buru-buru, Abah. goblok duit di mana siapa guna motor teh kurupu urukan per hey naon basuh naon teh sia murucut kana tongong aing Kita tadi aing ngomong ke hayang motor teh. hayang modal menurutnya budak teh atuh nah sia nyebut ngiridit bete Iya, beteng uing ngiridit. nyaligit goblok sia teh nyaringit alah tongong aing kapodolan lawak kacai gitu Lebih dari sekadar boneka kayu, inilah kesenian hebat
di balik pagelaran wayang golek. Baraya sadayana, kita sering nonton wayang golek. Tapi, tahukah kamu, di balik pagelaran itu, ada banyak unsur kesenian yang berpadu, saling mengisi, dan menjadikannya sajian budaya yang luar biasa. Wayang golek bukan hanya soal boneka kayu digerak-gerakkan. Ini adalah panggung hidup dari berbagai cabang seni yang bersatu dalam satu harmoni. Ngenakeun ye sang panita dah Raja ti Mandura Harja anu kagungan senjata pembunuh massal anu kasebat nantengen Nenggala tayeu angin adipati karna jago temak ti awangga tong doroh hingga bunta sanajan peureum nemak moakeun ada peureum kahaturkeun sembahaturan rawuh kahunjuk kasepuhan ka para pangagung nun sembahaturan rawuh kawanun sembahaturan rawuh nuhun ditampi sang panita nuhun panita asa teu pararantes panita bener-bener wes kieu Aya panita eta di Jabri. Jabri Ya pakaian kuleun. kalau anu guguru ka dieu Tega ilmu naon dia tak kira naon. Panita tinggalan zaman. ilmu ge pasti diajar nyegit moal Ilmu hitam we bener. ilmu babi gepet Kadugalan. iya moal teh kadugalan tah soal kadugalan da moal leuwih da suata mah Moal dulu ketua putra. iya pada Tumaros leres ge padepokan tutukan Gunung Wilis teh leres pisan anu jadi sesepuhna saha Tupi nu jadi sesepuhna saha sanes agul payung putut nu kaula pisan oh sampean leres lain di padepokan itu karang leuwih ieu agar Bekas den pada bukan. iya leres iya anu nyebarkeun ilmu sesat iya anu nyebarkeun ilmu sesat Ya pakaian. ya panita isi tak apa tak iya residrona teh terang apa kadorna kantenan saat mana sebelum salira isinya hongaran teh jauh dirupa Oh, terus sering dina. geus aya bejana dorna ka dieu panita kantenan tak iya jelema Eta jauh. iya Anu sering dina TV. para ratu beka yumyun para menak beka serap kolot kesok budak era deungeun beka deung aya bejana ka dieu kantenan heuh dorna teh sakti mandraguna semut apa ya kisita apa anjeun teh sacara teh langsung dek nyaingan padepokan Jajar Sokalima Nek anu geulis. hah ayeuna mah langsung dibere ti pusat waragana oge aya di dinya mah naon para panita dikumpulkeun dipenta tanda tangan kuntang kantung tong sok asa kapunji di padepokan Jajar Sokalima mah geus canggih sagarupana barudak siswa-siswina oge geus teu make patot jeung pulpen komputer aya di dia komputer aya ke kompor begini paling canggih di dia manuk puter hubungan karaja teh geus make handphone di dia boga HP ya aya di dia paling ge hasil begini hah di Jajar Sokalima mah geus boga kulkas aya di dieu asa kuning tong
Jangan geus ku kompor gas. Di dia Kusuluh kene. teu geuning. Da ieu nu rusak leungeun teh kieu. Di ditu mah kendaraan canggih adi dieu jeker. Nya, Leureut. pengen jalan lebrag sok urang dieu. Ya. Ulah wani-wani aja. Nyai ngandorna jeung ulah wani-wani nyeun padepokan di dieu da anu beja-beja ieu. Anu katarima ku emang di dieu teh ngaluarkeun atawa nyebarkeun ilmu sesat. Ulah ngayeukeun batur ta ieu anger Baladewa karena anu nampi panjen anu dipunuh tuluy ku Angger Prabu Suyudana nyaeta pikeun nyingkahkeun anjeun ti ieu tempat anjeun teu dibenerkeun aya di nagara Astina bari jeung ieu tempat bubarkeun eureunnan kagiatan anjeun ieu. Teu kitu wayahna bakal tendangan lara jeung tumara sampean. Ngaruksak akidah nu geus tetep. Ayo. Wayahna bubarkeun ieu tempat. Wayahna bubarkeun. Jeung ieu deui. Allah izin. Lalamorati. Surat-surat mah padepokan. Mangga. Dari satadina kaula teh ngiring eta we. Ngiringnya ka nagara, ngiringnya ka masyarakat, margi nagara sareng bangsa teh meriogikeun sumber daya manusia nu berkualitas. Jeung masyarakat negara ti kawin ais pangampitah berbasis religius, kultural, jeung wawasan lingkungan. Nah, asa ngadengekeun anjuran Bapak Omar Sumarna teh. Iya. Bapak Bupati Bandung gitu teh. Anjuran Bapak Bupati Bandung kitu tah. Jawaban Itu manawi. Kaula teh mulina didik masyarakat anu aya di pakampungan ieu supados tiasa muncul dari nilai-nilai juang dina dadana margi ilmu perjuangan karuhun urang anu sakitu pae posona ngarebut kamerdekaan negara tidak tangan jajahan ayeuna geus merdeka sasatna dieusian ku jalma-jalma anu kapangaruhan ku budaya-budaya deungeun sabab budaya deungeun aya anu nyurup ka urang parantos jadi kulit, jadi daging, jadi sumsum, jadi balung di lalajoan naon teh teu abdol lamun teu bari mabok. Eta teh nyingkirkeun pamadegan-pamadegan jati diri bangsa kaum bangsa urang bangsa Astina. Anu temahna seueur jati kasilih ku junti. Kang Sunar Sinir. Rumasa Borna teh lain warga negara Astina tadina. Ayeuna nyebarkeun ilmu di negara Astina anjeun sarua jeung eta teh popokan kokotor kain. Tapi dadorna mah geus ditarima ti kawit panu dewanata ti kawit karuhun-karuhuna tah geus dianggap dhuwur petuh ini. Wayahna ulah jeung alasan jiga Pokona ulah loba carita. Itu waktu teh singkat wayahna rek kerenan tuh. Pada kegiatan ieu. ya ai dieureunkeun mah eureunna tapi ai nyebarkeun kahadean mah kaula mah moal eureun. Lah, nu kitu mah teu nyebarkeun kahadean. Kahadean di mana kahadean? Di mana waragana sareng paoge da angel. Wah, Kakade-kade. Ieu teh di mana geus loba muridna, di mana geus loba siswana, manehna teh bakal ngabuskeun ilmu-ilmu anu teu puguh, ngaberontak ka nagara. Kadang-kadang nu kieu patut teh bakal jadi oposisi. Nyumput dina pamadeganana. Anu teh mana kumaha? Cilaka ngalobahan mah. Bahaya musuh jero simut ieu. wayahna pokona eureun tipaehan wae. Mungker. Ya atuh sagala rupa pasoalan oge bade jagakeun ieu kapun anak mangga kasih. Deuleuh teuing eta.
ieu teh salah urang siswana ngurus sangaran ngaran kaula teh Bambang Purbaningrat. Nah, turunan ningrat itu Aswatama oge turun ningrat tengaku tak maka jeung ningrat tah ieu nu maneh lain zaman ramen-ramenan eta mah. Ieu mah mengukur ngaran ganti turunan ningrat keur dahulu maka jeung Purbaningrat itu sia purba kekop lainnya ya aku wujudna ya aku gelarna ngaku-ngaku wiku nyarita di luka liku sangkan ku batur di gugu berpadaha tukang tipu ngaku-ngaku resi nyarita di ula li guntang gantung make dasi sangkan ku batur dipuji ay tukang kroki mapan kenana haon ngaku-ngaku panita nyarita direka-reka sangkan ku batur dipercaya ay ngomongna cangcaya bari jeung tukang nganiaya deudeut deui naon sia teh sampean anjeun bejakeun ka suatama moh teh campur dahulu teh Wayah, udah mulai dari wayah. upami salira bade maksa ngeureunkeun kagiatan pikeun didik ngatik para nonoman anu dibutuhkeun ku nagara kapayuna pikeun ngajawab tantangan ayeuna jeung tantangan anu bakal datang kaula tetep bakal bertahankeun ieu pasantren bakal dipajukeun tur moal ngeureunang tina kagiatan kan pakai hasil sangka percaya teh kang program papan kenana haon namun harti eta panita teh geus nerapkeun pangaruhna kana hate-hate jelema eta jelema kieu geus wani nentang ka dieu geus nerap ieu pangaruhna bahaya ya nyaho ieu panita dorna anu dituju puja di semari nama-nama ku raja-raja ku para bangkung terus apa ieu raja terus kunaon sia ngomong kitu wani sakitu muslim kumaha dina waktu ayeuna tindakan anjeun upami anjeun pada maksa kaula aya hak pikeun mertahankeun lamun dina waktu ayeuna ti pihak nagara asina teu ngancurkeun ieu tempat kaula anu bakal nakisna sarua saja mentang ka pamarentah lamun kitu carana nah anjeun carita kitu emangnya hak asasi kaula salaku manusia teh rek diukur ku turu-turu sapatu anjeun dumeh anjeun panita dumeh anjeun raja dumeh anjeun adipati keur kaula dina lebadi geus kaciri yen di nagara astina mah abdi teh can walatra ada ukur di warung-warung kula teh sagala rupa oge kahadean dengan ukur jadi slogan da amanah mah tetep paburantak can karasa kanu leutik mah iya kadang-kadang leutik mah maling hayam oge disiksa diperwasa galanyur ditunggulanna ai bangsat boga teh hepe abang kena hukum menang jelema terus bisa diucing-ucingankeun nah dina lebah dia entang maka jeung tingkir gede anger bek kumaha tindakan maneh nah pada kumaha tindakan dinya di padaran upaya para terjatuh kena jiwa kaula rek dipaehan aya hak keur kaula bela diri moal bakal bisa nyaahkeun diri nalitan ke dirina wani di luar di luar pulau ada di putaran Satria lamun kitu nantang kadipati karna mana di luar mana tak gitu ada yang kudu dikeureuyeun di ayeuna kitu patutnya dah
beresan ti ayeuna ulama jeung sieun-sieun dina zaman kiwari mah terbuka asal urang dina jalan bener boleh kita poka salurkan aspirasi kita tapi nu demokratis Pancasilais dan sababna apa dilindungi ku undang-undang urang berdasarkan data-data nu otentik urang bicara berdasarkan argumentasi ya apa tingalikeun paman ada mangog yang mau cicing tingalikeun Awal Citraksi Dumaresa Parto Marmo Wirupaksa Daru Citra Citra Balu Citra Soma Citra Yuda Bono Wikata Wikata Boma Bono Wikata Wikata Boma Jaya Wikata Wikata Jaya Jauh saja pada Tieta Pohode Wikata Nama kalau batu Kurawat itu Gembae itu apa kabel oke capek-capek nataan asal dari duit dan dikunci mohon ya 100 kabeh oge 100 kabeh teh anak Kurawat teh pokoknya mah anak dastarata anu 100 anu awe mantu kadi yang menurun nu 100 sawareh deui minta supaya tepung-tepung gue nolak ayo kurang ajar aja ya anu kasebut panditane sanes kalau siswa saat dari maju aswatama maju cocok tam ya ewang tam kudangan tam ya tam ya cing lamun bener aja dipertahankan di pesantren wani nyerang kaula aswatama ayo itu serang nih kaula mau adek gelut mau adek nyerang tapi upami kaula diserang aya hak kaula pikeun bela diri loh dong deh bawang yugur itu oh tete maju sinatria maju
kanan palingan kiri kiri hartina gunung lusi lusit cacing palingan palingannya tante saka sabuk sebenarnya toh hebat di bawah wah cocok tapi kerbara dewa mau make jeung ngejat satunya rahasia senjata nengalah digunakan Adipati Karna Prabu gunakan kontai tuman di bawahnya kurang ajar hutang pati berapa tuh hutang hilang baiklah rasakan siapanya Golian ajar siap rasakan hutang pati berapa tuh hutang hilang baiklah Hokit kumera Alhamdulillah Hokit kumera Ayo umur-umuran Ia nengalah itu bisa digunakan Eta kalah udah mabul Aduh Raka Prabu Bayi kontak itu biasa digunakan sarwa wahaya yuk Gila lemah di urang kesasar kita sarupaten ini tanpa dengan itu anu bawi dengan sandi ayo membaca ayat di cara-cara matang terlalu pada menentukan dengan cara amarkan tapi hari ini yang waktu itu kita tempat supaya dapat mengeluarkan orang-orang di tempat bicara ini mau ayo dapat dulu sama orang-orang salah Sudah ditewak, kumima batu bahwa oke di mana-mana panah ukurawa ya karena petet sudah batu tengah panawa. beres kepada pengumpatan Siapa kata mau pakai uji tradisi? Pengumpatan syariat tentang tiga panawa. Lamun panawa lebih hancur kahayang ukurawa. eta peluang Upami panawa lebih ke arele, lebih ke karare kurang dia, lebih ke pararae komo kurang teh paka menang hadiah kok. Tapi kalau kamu rengan jasa potret kayak api, boleh madinya balik. aya we jalan lagi Lintang ti kudu diwarahna teh ku Arjuna. Ku Bima dayu istirahat terbelut. Komo Bima malam dina dama mah kelas A teh. Arjuna kelas B hese tanding. Marugana teh. jarang tani Aswatama Allah. lumataklah depan sarupata teh kitu tah. Ini kan tembak hitung-hitungan teh itu. Oh, Kasep Arjuna Bima Panawa utamana ulah kaget ya mah dek minta tulung pangusirkeun ieu panita teu puguh bimitina tepugu riwayatna dek nyaingan aing teh hatena mah kitu teh asa ku kabina-bina teuing minta supaya buru-buru pangusirkeun kasep pangusirkeun ye
Sakali mah panayagan sinen tukang kenang tukang rebab teh tahu kurbab tukang rebab kusungut cek sungut teh cek sinen biasa sinen mah cek tukang gabang ada ulun gabang tapi kusungut tukang kenang kusungut tukang gong kusungut dalang oge kecerek nanti kusungut tukang suhu jawur kan tapi kecil sekali-kali mah ramekeun pangkatan kudalang heula pangkatan mah cerek 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 neng nong ning nang tidak sana cerek cerek sering kenangan ku bancet ayo